Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai waswalihin wassalihin wa jami'u malaikatil muqarrabin wa ususun laru syabul qarir ajilani wa ususun laru syedina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun laruhi Ki Haji dan Nawawi bin Syafi'i wa ususun laruhi Bapak Ibad Badrul Jamal bin Aki Jamil wa ususun laruhi Ki Haji Adang Badruddin bin Ki Haji Aceh Tapsunji wa ususun ilaruhi Abu Ya Ucitul Tusi bin Abu Ya Dimyati wa ususun ilari musannif kitab Jurumiyah As-Son Haji usuli mapuri silati wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana kitab Jurumiyah anu kaliwat nyaeta bab tamyiz saur salah sawios komentar abdi. Ya aya wartos saurna bab tamyiz teu acan di can diaos gitu kaliwat dina Jurumiyah dina playlist kitab Jurumiyah. Ayeuna orang aos wae bab tamyiznya. Bab tamyiz teh naon tamyiz teh salah sahiji isim anu wajib dinasabkeun. Babul mansubatil asma'i asyaratun wa hiya maf'ul bih masdar dzarf zaman dzarf makan hal tamyiz musta'id tamyiz teh wajib isim anu wajib dinasabkeun. Wajib dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tamyizi ari ieu bab bade mertelakeun tamyiz. Atamyiju ari ngaran tamyiz huwa eta ari ngaran tamyiz al ismu eta isim al mansubu anu dinasabkeun ya isim al mupassiru anu mertelakeun lima kana perkara barang in bahama anu narima samar ieu ma minadzawati tina buktina pirang-pirang zat. Jadi ngaran tamyiz teh isim anu dibaca nasab anu mertelakeun kana perkara anu samar tina pirang-pirang zat gitu. Nah, kolika dicontohna sapertikeun ucapan anjeun. Tah, contohna naon atuh? Tamyiz teh nu kumaha? Nah, kolika dicontohna sapertikeun ucapan anjeun tasobaba Zaidun Arkon. Tasobaba geus ngocor saha Zaidun ki Zaid naonana Arkon kesangna. Tah. Tasobaba geus ngocor saha Zaidun ki Zaid. Tah ieu teh pan hiji kalimah anu samar gitu, geus ngocor. Geus tasobaba geus ngocor saha Zaidun ki Zaid. Nah, Ki Zaid geus ngocor, emang Ki Zaid cai gitu. Naonana Arkon kesang, nah tah dijelaskeun ku lapad tamyiznya tah logatna teh naonana lamun basa Sunda mah. Tasobaba geus ngocor saja Ki Zaid naonana Arkon kesangna ieu Zaid. Jadi nu ngocor teh kesangna gitu. Jadi mertelakeun perkara anu samar. Lamun tasobaba Zaidun unggul tanpa Arkon bingung. Tasobaba geus ngocor saja Ki Zaid. Naon geus ngocor Ki Zaid gitu kan. Dia dipastikan itu naonana Arkon kesangna Zaid. Wa tafaqqa Bakrun Sahman jeung lafaz tafaqqa Bakrun Syahman. Tafaqqa geus montok saha Bakrun ki Bakar naonana Syahman gajihna ieu Bakar. Wa toba Muhammadun nafsan jeung lafaz toba Muhammadun nafsan. Toba geus seungit saha Muhammadun ki Muhammad. Ki Muhammad geus seungit naonana nafsan awakna ieu ki Muhammad gitu. Berarti ya nu jadi tamyizna lapad nafsan isim anu wajib dinasabkeun nafsan dibacana teu meunang nafsun atawa nafsin sabab tarkibana jadi tamyiz gitu. Ieu Arkon saruan teu meunang arkin atawa arkun. Kudu Arkon sabab tarkibana jadi tamyiz. Sahman sarua bae gitu. Wastara itu isrina gulaman jeung lapat istaro itu isrina gulaman. Istaro itu geus meuli kaula isrina kana 10 naonana gulaman bujangna. Taya nu jadi tamyizna lapat gulaman. Kaula geus meuli kana 10. Lamun kitu unggul teh jelas naonana gulaman bujangna. Tah lamun make tamyiz berarti jadi jelas. Jadi tamyiz teh gunana teh keur
limain bahama mupasiru limain bahama minadzawati. Jadi pikeun nerangkeun perkara anu narima samar tina buktina pirang-pirang zat. Ieu gulaman tarkibana jadi tamyiz. Wa malaktu tis'ina najatan jeung lapad malaktu tis'ina najatan. Wa malaktu jeung geus ngamili kaula tis'ina kana 70 naonana najatan embe bikangna. Malaktu tis'ina najatan, malaktu fi'il madi tu jadi fa'il, tis'ina jadi maf'ul, najatan jadi tamyiz, wajib dibaca nasab. Wajaidun akroma min kaaban. Wajaidun jeung ari ki Jaid akroma eta leuwih mulya ieu Jaid min ka tinimbang anjeun. Naonana aban bapana ieu Jaid. Jadi Jaidun akroma min kaaban jadi tamyizna lapad aban. Lamun wajaidun akroma min ka dia teu jelas. Jaidun ari ki Jaid akroma eta leuwih mulya min ka tinimbang anjeun. Naonana aban bapana ieu Jaid. Wajmalu mingka wajhan, wajmalu jeung leuwih bagus, leuwih alus min ka tinimbang anjeun. Naonana wajhan, wajahna ieu Jaid gitu. Jadi tamyizna lapad wajhan. Wala yakunu jeung teu bukti ieu tamyiz ila nakiratan nanging isim nakirah. Tah, tamyiz mah isim nakirah. Arqon isim nakirah aya tanwinannya. Syahman isim nakirah aya tanwinan. Nafsan isim nakirah. Jadi ente marifat isim teh nakirah. Cirina nakirah teh nyata aya tanwinan. Syahman, arqon, nafsan, gulaman. Tah, ieu isim nakirah. Jadi wajib isim nakirah. Tara bukti isim marifat ari tamyiz mah pasti isim nakirah wae. Wala yakunu jeung teu bukti ieu tamyiz illa ba'da tamamil kalami angin dina sabada sampurnana omongan. Tah, jeung teu bukti ieu tamyiz teh angin dina sabada sampurnana omongan. Mana contona? Fiil geus aya fa'ilan kitu geus sampurna teh. Tah sobaba ieu fiil madi. Jaidun jadi fa'ilna. Tah, ieu fiil fa'il sampurna karek aya arqon. Tafaqaha bakrun Syahman sarua, tafaqaha fi'il madi bakrun jadi fa'ilna, Syahman jadi tamyizna. Jadi syaratna tamyiz teh nu kahiji teh biasana teh isim nakirah, anu kadua ieu tamyiz teh dibaca nasab sabab isim anu wajib dinasabkeun logatna naonana. Tah, jeung tara bukti ieu tamyiz kecuali dina sabada sampurnana omongan. Tegasna fiil geus aya fa'ilan, lamun muta'addi berarti fiil fa'il aya maf'ulan. Mana contona fiil muta'addi? Tah ieu astaraitu isrina gulaman. Istaraitu geus meuli kaula isrina kana 20 naonana gulaman bujangna. Istaraitu fiil madi. Tuna jadi fa'il isim domir muttasil. Isrina jadi maf'ul bih. Tah, fiil fa'il maf'ul. Ieu fiil muta'addi. Sabab ieu fiil fa'il ngabutuhkeun kana maf'ul. Fiilna fiil muta'addi lain fiil lazim. Istaraitu geus meuli kaula. Tah, lamun kitu doang teu jelas fiil fa'ilna. Kudu aya maf'ul geus meuli kana naon? Isrina kana 10. Naonana gulaman bujangna gitu. Isrina teh kana 20 meureunana. Tah, gitu nya. Jadi fiil fa'il aya maf'ulan eta muta'addi. Lamun fiil fa'il doang berarti fiilna fiil lazim. Jadi intina tamyiz teh isim anu wajib dinasabkeun anu make logat naonana pikeun netelakeun perkara anu narima samar ieu perkara gitu. Jeung tara bukti tamyiz kecuali nangieun tina isim nakirah, jeung tara bukti tamyiz angin dina sabada sampurnana omongan. Kitu nya bab tamyiz. Babul istisna wallahu a'lam bishawab.